si Ijam anu geus sakieu lilana ai syariat mah heuh jiga bahagia aing teh saliwat mah alah keur si Ijam menangkeun dewek bagja da dewek memerana eta ku adatna aing adatna ampun batur mah deungeunna teh grepek peda katanya paling minimna lauk menang nyair da si Ijam mah tangga sampo di kulub grepek pikir ku cileing won ayeuna mah ku aing di ngaranan si Ijam teh si Ijam bin Tulub Keller alah si orangnya hidup di dunia lamun syek dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa ku dewek sok gegebegan dumeh eta kajadian di Rengas Dengklok Karawang tuluy di Situbondo can di situ Cileunca can di situ Bagenit di situ Bagenit mah pantas nyeng cile di Nagaleng si Mamang Boim sundrugeun ku si Saswa alah can di Tasikmalaya euy kejadian anu sarupa kitu tadina lebah dia cing jadi enteung keur urang sararea bener nu matak di mana aya model kitu teh kade ulah kababawa urang sabab naon ai keur oknum mah ngeunah seuri garepek pikir seuri pihak katilu mah ai gujrut-gujrut teh resep jadi manehna mah pihak katilu mah oknum-oknum mah nyaeta naon sedih lamun manehna teu ngadeng ribut heeh tah eta ngusup dina cai kiruh teh eta komo lamun ngusup dina cikiih garepek eta mah sirama resep sawa coba resep sawa resep saswa coba euy aduh ampun cing pamajikan dewek di titah rumah wadah ai balik teh cai na eta teh piring gelas teh pada reupeuh kabeh lain kumaha ngumahna teuing si Ijam kalakuanana geus rupa-rupa we aing heeh naon aran ningali akan buka gawe heeh pan si Ijam teh digawe pabrik kitu heeh digawe pabrik mun asa gede grepek pikir ku si lain uyuhan kamari mah kabawakeun manehna teh unjuk rasa aduh ai digawe geura di pabrik coklat ari unjuk rasa kadinya mana Kang nekep ieu ka toko mebel lain burukan DPR peda aya aksaraan kawas nu we anak si Ijam kawas nu maca koran aya aksarana teh dibalikeun aya dibaca da klit teuing aya dicerita ka koran kada aya dibaca pipiti jam yo ini dukut tadi ge ada ngekun wae tadi ya keur akang ngomongkeun uing ge heeh ngadengekeun di mana Jam ngadengekeunna di mana mana teh apa di ditu di Bojong Loa di jauh papa majikan teh dari mana ku akang mah nah dari mana kumaha ieu dewek sakalieun awewe digawe hayu diomong-omongkeun geura oge dewek kan aya kadua nganuhunkeun ka awewe teh awewe aing teh nuhun geulis kirang barak ditu mah aya disebut geulis aya disebut mama lain ai itu pakaian aing nepi ka rarangsak itu di istrika teh kumaha nepi ka barolong eta akang apaan batura make gosokan teh panan gosokan naon ngaranna teh make saterum teh heeh ai uing apaan urang teh boga da kunaon teh atuh di istrikana nya make kaleng eta we balik-balik rantang anu rarangsak teh ya paingan euy di istrikana teh ku kareng nu rangsak sedeng botak ai ka awewe mangloh wae ai taeun teh
lalakina teu ngimankeun pisan ka pamajikan teh. Ngimankeun kumaha? Oh nya jelema mah kudu boga pikiran kieu we ka awewe teh. Kumaha? Kapan batur teh usaha maraban anak pamajikan geuningan. Lah sieur sabeunyeur dikumpul-kumpulkeun. Nah, dan narimakeun pan boga pamajikan teh beuki sieur jeung beunyeur. Mahal we jelema mah. Aduh, ampun hidup. Ya Allah, pisan tambang kirimanana ka pamajikan teh. Pamajikan mah ngarep-ngarep bae itu. Oh, coba ayeuna geura likuran. Kan batur mah geus loba kue di imah batur. Ari urang. Urang mah kantun ngacabrak we kieu dia. Batur-batur sararuka bunga coba kalak kieu urang mah sing daraweung kieu teu kararubut sing ngarariung naon. Aduh, ampun aing. Lain ai sampo geus dikulub. Di mana aya sampo? Horna ai. Masa melak sampun tuh. Aduh, ampun si Ijam. Eta tetangga aing yang syurikeun. Nyampe syurikeun da tetangga da nyahoon irah melak sampul. Apan kamari menang meuli ti pasar nu 2 kilo teh naon teh da sampuna lain. Ih, sampo cenah majar teh. Nah, naon gitu? Tunggul ampel. Jadi sampo cenah. Aduh. Sampo di mana? Paru-paru. Alah, ampun jam. Lain dari mana? Lain dari mana bogoh kene ka urang? Aduh. Ari masalah abdi maa. Aduh, nyurut iki gede darajat aing juga. Abdi teh 100% bika cinta ka Aad. Tong bari meweh atuh. Kan emut waktu kapungkur urangnya. Kumaha? Waktu urang nyeun tali percintaan. Aduh. Lain patukeun cincin urang mah. Naon? Tuker kancing.